Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Surat non? Surat langganan. Kaum muslimin muslimat anu mulia, dinten ayeuna kaping 8 Dzulhijjah jamaah nuju aya di Arafah. Al hajju Arafah, haji teh pelaksanaan wukuf di Arafah. Enjing kewengi ka Musdalifah, enjingna ka Mina balang jumroh. Kaping 12 nafar awal beres, kaping 13 nafar tsani beres. Dugi ka dinten tasyrik teh dugi ka kaping 13 rayagung, masih tiasa keneh korban. Tikawit kaping 10 rayagung dinten Minggu dugi ka dinten Rebo kaping 13 tasyrik. Bade domba mangga, bade sapi teu sawios, bade hayam ge teu gaduh-gaduh teuing daging kebon ge wios terong. Sanes daging anu bakal katampi ku Gusti Nu Maha Suci, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Anu bakal nepi ka pangeran mah lain dagingna, lain getihna, tapi gede kasieuna. Nu dipencit lain domba na hungkul, tapi sifat-sifat nu aya dina domba. Sifat hawakna pencit, sifat sasatoan anu dipencit dina rayagung ulah nugikeun ka kacandak. Nu matak ngorban keun domba hiji, upami sapi 7, onta 7, papatungan. Anu teu acan gaduh pidamel amalan anu kinten-kinten kenging ridona Gusti Allah. Kaenjing sing ati-ati cirian malam mustajab. Di antawis wengi mustajab teh 2 Idul Adha sareng Idul Fitri, malam Jumat di antawisna nu sajen matong dicaritakeun si Koho isukan malam Idul Adha. Mulai takbiran dugi ka kaping 13 rayagung sunah takbiran. Bade beres salat wajib likum-likum takbiran, atanapi beres salat sunah likum-likum langsung pak beletok. Upami Idul Fitri mah takbiranna teh sakedap dugi ka imam lungsur khutbah beres takbiran. Ari rayagung mah dugi ka kaping 13 rayagung wareg jag-jag ongkoh daya daging. Tabarukan urang ngalap berkah ti dawuhan junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalmana utawi sapa wong iku salat sapa man ad-duha ing salat duha tintai asyrata lawan 12 rolas apane rokaatan rokaate sing saha jalmana salat duha 12 rakaat
dua-dua full teh maksimal. Imanan karena percaya, wahtisaban lan karena mamrih ganjaran. Salat nate lain karena nanaon, memang karena percaya ka Gusti Allah, kadua hayang menang buruh ti Gusti Allah. Kataba mangka nyatet sapa Allah lahu pikeun eta jalma alfa alfi hasanatin ing 1000.000 kebagusan. 1000.000 itu seberapa? 1 juta. Hah? Itu 1 juta. 1000 kali 1 juta. 1 juta kaalusan. Wa mahalan ngalebur Allah anhu ti eta jalma alfa alfi sayiatin ing 1000 kagorengan. Dilebur ku Allah 1 juta kagorengan. Anu kungsi di amat, anu kungsi di alaman, anu kungsi di gawean, dihapusan ku Allah 1000. Nah, ge rupana 1000 tong nanyakeun. Penting catatan kagorengan orang bersih. Amin. Wa rafa'alan ngangkat Allah lahu pikeun eta jalma alfa alfi darajatin ing 1 juta pangkat. Ku Allah diangkat 1 juta tingkatan. Kamuliaan anu bakal dibikeun ku Gusti Nu Maha Suci bisa jadi teu kanyahoan ku nu sejen. Eta jalma mulia di langit, kadang-kadang rendah di bumi. Wais Al-Qarni itu masyhur di langit, tapi di bumi tepati ibur, tapi di langit masyhur. Naon sabab nalika Gusti Allah resep ka hiji jalma biasana sok diumumkeun di langit. Ieu hadis. Lamun Allah resep ka hiji manusia di alam dunia, Allah sok ngabewarakeun di langit. Bahasa gampangna, he penduduk langit, kami resep kasih fulan. Maraneh kudu resep diumumkeun ku Jibril, yen Allah resep kasih fulan. Penduduk langit resep ka eta jalma. Bari nu sejen kadang-kadang teu nyahoon eta jalma dipikaresep ku Gusti. Diangkat 1000 derajat. Wa bana lan ngabangun sapa Allah lahu pikeun eta jalma baitan ing umah fil jannati ing dalam surga. Allah ngabangun pikeun eta jalma perumahan di surga. Wa ghafara lan ngampura sapa Allah lahu pikeun jalma dzunubahu ing piro-piro dosane jalma kullaha tegesna sakabehna. Kabeh dosana dilebur. Syaratna salat duha 12 rakaat, motivasina iman jeung wahtisaban. Percaya bari ngarep-ngarep ganjaran ti Gusti. Padilahna ku Allah bakal dicatat 1 juta kahadean, dilebur 1 juta kagorengan, tulinon diangkat 1 juta derajat, dipanggieunkeun imah di surga, tuluy dihampura dosa kabeh. Kabita pabari asal daek salat duha, beres salat duha takbiran, bade nyalira bade berjamaah sunnah takbiran. Likum-likum langsung takbir. Kewangi sing jongjon, ngadoa sing nyaan. Sabab Allah ngadagoan di Mekah, di Arafah, anu boga nomor kontak babaturan nu keur haji kirim. Menta didoakeun nuju di Arafah. Arafah teh tanah lapang kapungkur waktu pendak Nabi Adam sareng Ibu Hawa. Arafah teh hartosna kenal. Kenal teh leuwih ti nyaho. Beda nu nyaho jeung nu kenal pasti nyaho, nu nyaho cantang tu. Ka pangeran ge aya nu nyaho, aya nu kenal. Nu nyaho cantang tu kenal, nu kenal pasti nyaho. Ka kuwu gandu aya nu nyaho, aya nu kenal.
nu nyaho cantang tu kenal, nu kenal pasti nyaho. Nyaho maneh ku gandu, nyaho saha teu hafal. Nyaho cantang tu kenal. Bejana mah Pak Aceng Sugandi, nu mana jelemana? Teu nyaho. Nyaho cantang tu kenal. Arafah itu tempat mengenal orang ka Gusti Allah. Numawi ayeuna ngawitan tadi jamaah diunjal dikirid kabeh ka tanah Arafah. Aya nu di lempet tenda, aya di luar. Biasana asok budak-budak ka tanah ka gunung anu kantos ditincak ku Nabi Adam sareng Ibu Hawa. Tugu ayeuna mah di duka dicat duka make plester da kapungkur mah bodas ngan sok ditarulisan ku jamaah cenah bejana lamun nulis ngaran di eta tembok bakal ngajodoh mitos ahok ngotor-ngotor padahal mah eta mah tugu wungkul ciciren yen baheula Nabi Adam pendak di dinya. Lain tugu zaman Nabi Adam nu geus puguh aya ti zaman baheula mah Baitullah eta mah ti zaman Nabi Adam memang tos aya diangkat ku Nabi Ibrahim maksudna diangkat teh direnovasi di jangkungan 15 meter di jangkungan teh kapungkur Nabi Ibrahim ngangge batu nincak batu sabuleudeuh ieu tah congcot dugi ka ayeuna masih kene aya tapakna dialihkeun ka pungkur mah nempel kana Ka'bah ngan dialihkeun rada anggang ayeuna mah ditutupan ku model siga kandang manuk tina emas di lebetna teh tapak sikil Nabi Ibrahim aya batu eta batu sakti ceuk katerangan Nabi Ibrahim nuju naikkeun batu Ka'bah eta batu sok naik upami hoyong turun nyelira jiga mesin zaman ayeuna aya nu kitu nu naik turun eta batu diage ku Nabi Ibrahim eta mah langsung ti surga. Nu kadua batu ti surga teh Hajar Aswad anu nyongsol di pojok Baitullah. Aya nu bisa nyucup aya nu henteu. Aya nu dibayar 400 real. Seueur calo di ditu. Seueur calo nyucup Hajar Aswad. Sok aya nabisan biasana orang Indonesia orang Madura sok nanya bising kede ka ditu hayang nyucup Hajar Aswad pilarian we nemplok di tembok Ka'bah itu seueur caro mariung sudah mencium Hajar Aswad belum ayo dipandu tangke keluar ti Hajar Aswad ditaragi 400 real kali 4.500 sok liurnya tangga seperti itu mun 100 itu berarti 400.000 kali 4 jadi sakitu ayeuna mah komo jamaah haji ngan ulah nyebut hese we bisik hesenya kaum muslimin ibu bapak sadayana dina dinten Rayagung memang kajantenan kapungkur zaman Nabi nanggening nu mencit anakna teh Nabi Ibrahim mencit putrana Nabi Ismail sasakala nama kaul kalepasan ngomong jadi kalepasan ngomong saking kubageurna Nabi Ibrahim nepikeun ka malaikat aroloho sabab Nabi Ibrahim lamun aya tamu sok dipencit domba teh jadi sok dipangmencitkeun domba sampai malaikat ningali tingkah Nabi Ibrahim cek urang kulon mah hookeun aneh ya Allah ya Rabbana ku hebat-hebat teuing berehanana Ibrahim unggal tamu dipangmencitkeun domba widian abdi hoyong nepangan Ibrahim cek Allah mangga malih rupa malaikat ngarupakeun jelema nganjang ka Nabi Ibrahim biasa ngobrol ngan dina lebah rek disuguhan malaikat alimun cek Nabi Ibrahim bili bade mencit domba mangga bili bade mencit hayam kaleresan anu kalihun beli bade mencit sapi mangga alim cenah abdi mah hoyong nyandak mun basa ina mah mangga jung kari milih bade domba nu mana nu lintuh aya
mumujahna aya atau cek tamu meni bager-bager teuing cenah anjeun Ibrahim domba menanging hese dibikeun ka batur pokoe boroning domba dalah budak dipenta dibikeun ku aing mah dipencit kitu sombralna teh da harita Nabi Ibrahim teh can gaduh putra biasa ikeur tau boga mah sakitu lah boga mah teu kudu hese ngabangun sakitu mah ku aing we mun boga der teh boga nasina rek mikiran ngabangun wae Nabi Ibrahim sompral boroning domba dipenta budak mun dibere jeung boga titah pencit maling keke pang teh poho eta sumpah jeung kaulna Nabi Ibrahim hiji waktu nikah gaduh putra Ismail keur lulucuna diingetan ku Gusti Allah ufi bin nadri Ibrahim inget baheula anjeun kaul rek mencit budak atuh ngimpen wangina titah mencit budakna kurijal hudang ku sabab rewas cong salat 2 rakaat sare deui ngimpi di sarua 3 kali kakara yakin tu nabi 3 kali ngimpi kakara yakin ari urang kakara ngimpi sakali bari haes teu boga wudu meuni geus nyangan pisan Nabi Ibrahim ngimpi 3 kali hudang sare salat hudang sare salat ngimpi sarua kakara yakin ieu wahyu ti Allah enjing-enjing dipanggil Ismail cek urang nama cek kadi bapak rek ngobrol aya naon cenah bah keur peuting abah teh ngimpi ini arafil manam ani adbahuka fandur madza taro kasep berat dikedalkeun nangan ieu teh kudu da wahyu ngimpi naon cenah abah keur wengi puguh peuting teh abah teh ngimpi titah mencit hidup aduh nu ngomongna nabi nu diajak ngomongna calon nabi mun budak urang misalkeun budak urang peuting teh ngimpi panggil isuk-isuk jam bapak teh ngimpi peuting titah mencit maneh ku aing heula bapak ditampili nu ngomongna doclo budakna gelo diurangan jadi nyara rambuh ieu mah nu ngomongna nabi nu diajak ngomongna calon nabi ini arafil manam ani adbahu kafandur madza taro ujang kasep tadi peuting abah ngimpen pi urang mencit hidup kumaha jawabna ya abatif almatumar satajiduni insyaallahu minas sabirin abah gerapi damel upami eta parentah Allah insyaallah abdi sabar waduh budak kene diajak ngobrol ku bapana bet nyambung anu boro-boro ngimpi teu ngimpi ge ditampilingan kolot aya budak nampilingan indungna gara-gara teu dipangmelikeun pulsa geura zaman ayeuna atuh meureun cek Nabi Ibrahim ridho cenah kasep ridho cenah bah mangga aduh jarang budak mah kitu nya atuh ditungtun disangarepkeun dianterkeun ka indungna mun bahasa urang nama mah dangdanan cenah si kasep sing tegep aduh didangdanan disisiran diwedakan cenah rek ka mana cenah apa biasa rek diajak ulin ka mana we cenah kira-kira mecakeun budak teuing ka itu teh tempat kolam renang teh arapalnya padahal mah kuring ge nyaho ka Jembar water park water park ay parak teh deketnya mas dituntun ku bapana nah eta mah ujug-ujug setan ngagoda datang ka istrina ibu budak teh saanyana malindek diajak ka Jembar da eueuh cenah nyarek dikamanakeun budak rek dipencit sing bener cenah maneh ngomong ih bisik teu percaya jung geura tuturkeun atuh digoda istrina supaya ngabatalkeun pagawean bapa jeung anakna atuh meureun ka dituna yakin eta teh parentah ti Allah dibaledog eta setan teh diharewosan bapana Ibrahim na teu lebar ningali budak keur cumooh keur memecakna ngajak ulin keur memecakna alewo isuk-isuk geus otong beuki eudeut motor beuki deukeut maksudna keur lucu ngomong
Nah lebar cenah budak rek dipencit ieu mah da parentah pangeran dibaledog setan anakna sarua di kitu sampai 3 kali dibaledog jadi we napak tilas ayeuna nu munggah haji aya jumroh ulah usto aqobah baheula nama napak tilas pada melan istrina Nabi Ibrahimna sareng putrana atuh digiring ka tempat anu sepi geus sadia di dinya ting tempat ting tina batu ting naon geus sadia peso sukutna ka bibina sampaikeun ka ditu seula neuteuk batu beunggas sarita keneh atuh di langit geus mulai goncang geus pakewuh naon sabab paur Nabi Ibrahim mencit bener anakna cek Allah cicing sateh panggojrun kumaha aing geus diatur sing tenang we anteng wah nu ieu geus riweuh kumaha Gusti ieu teh bisi piakeun manten congcot geus nyantai we nyantai kage kabagian kabeh tenang geus menang itu mata gede ka dieu kan ge bisik dipieulaan panera di dieu nya atuh Nabi Ibrahim nyarekeun budakna cek kana peso malaikat jejeritan Gusti nu Maha Suci itu Ismail budak keur cuma mecatna betrek ditita diantepkeun dipencit cek Allah tong gojrun maneh geura turun mawa domba ka ditu atuh oh malaikat saking ku gancang turun mawa domba digantian ku malaikat cek malaikat hop 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 tong dipencit Ibrahim aya naon cenah Pak ieu gantian budak maneh digantian ku domba cek para ulama seandaina Nabi Ibrahim teu digantian budakna ku domba bakal aya syariat setiap kolot kudu mencit budakna hiji lamun baheula teu diganti Nabi Ismail ku domba bakal aya syariat jeung parentah pasti kolot kudu mencit budakna hiji wah neng anu pangpadegna we geus kan lamun ieu mah ditita kitu ari pilih we hiji nu pangmantamulna untung diganti Nabi Ismail ku domba nu mata kapal dienakeun kapungkur mah sok aya nu korban sok make rarangke dibere kaca non aya pesisir tuluy bedak payung sendal urangna ceplek nu hampan teh ningan urangkeun nu mencit teu bisaeun make sendal tarpil meureun teu bisa eta teh zaman baheulana memang sasakalana kitu henteu ari wajib mah ngan bisik arek nya mangga eta mah tambahan sodako lamun korban wajib teu beunang nu korban ngabarang dahar nu korban wajib teh rata-rata ina geus korban wajib biasana sabab cek keterangan fikih lamun domba dituntun tuluy ditatanya ku tatangga Pak eta domba jeung ka manakeun jeung korban eta teh geus kahitung wajib teh teu beunang ngadahar non sabab geus dicawiskeun ke korban lamun hayang akaring meuli deui we gampang anu sunah mah domba diingu 3 leutik dimandian ku kuring lila-lila jadi reuneuh ku maneh dina lembah waktuna korban tungtun pencit tah eta mah nu sunah lamun korbanna sunah ngadahar dagingna sunah hatena malah sunah ngadahar daging korban hatena sesana sodakokeun teu meunang dijadikeun buruh kulitna pa pangencitkeun domba kuringnya takop puruna kulit teu beunang pangencitkeun domba kuring buluhna hulu nu mana ya hulu domba maksudna teu beunang buruh sadeui eta mah ku panitia rek dijual mangga anu korban mah geus we leupas sing ikhlas entong tak ieu domba kuring nitipnya pangmencitkeun tak ieu daftar nu kudu dibere tatanggana 10 budakna 6
keluarga ti salakina 8 nya entong gawe kitu gawe non geus we korban lepaskeun sing kira-kira tong inget-inget deui entong nanyakeun sagala rupa anu bade korban teu kenging ngagunting kuku teu kenging ngagunting waos non gunting buuk nepi ka beres korban disunahkeun entong digunting meureun ari digegelan mah ulah maksudna entong motong ulah digunting digegelan gimana engke upami beres korban nembe kenging eta bag-bagan kor dugi ka dinten Rebo tekedah dinten Idul Adha sadaya supaya unggal poenya teh tanggal 10 aya tiluan panya teh beak isukan inu mencit deui nyate deui isukana mencit di 2 nyate deui tapi ka tanggal 13 pan pariksa pan da getihna nararae maluncrat ka luhur da bikin ka inu marengkel pan ku daging domba loba teuing padahar karet saware heuy pamas eta pagawean gitu dahar bareng daging domba ngeureut ieu karet geura dihijikeun jeung daging domba we ngagaya marukankeun daging si goreng karet eta aya bareng di tukang Amalia anu kedah dipidamel dina Idul Fitri utamina ngadoa enjingna salat sunnah Idul Adha 2 rakaat mudah-mudahan sing sareha kaum muslimin muslimat anu mulia beres bab anu ka sabaraha we bab ka genep ka 15 al babu sadisa asyara bab anu ka 16 fi fadilatiz zakati ing dalam mertelakeun keutamaan zakat hartos zakat teh ngabersihkeun harta ngabersihkeun niat ngabersihkeun jasad lahir ngabersihkeun jasad batin wudu ngabersihkeun jasad batin nu matak upami urang teu tiasa wudu tayamum sanyana mah tayamum kotor da make taneuh tapi dan nu dibersihkeun mah lain lahiriahna tapi batiniahna bisik leungeun urang loba dosa zaman ayeuna ayat nu tadi berlaku tah nu dina surat Yasin teh nu dibaca teh tadi teh apuga pohon deui al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu al yauma pada hari ini nakhtimu aku mengunci ala afwahihim kana mulut-mulutnya wa tukallimuna dan berbicara kepada dan berbicara aidihim tangan-tangannya naon sababna sungut dikunci leungeun nu ngomong lain hartina leungeun kikieuan zaman ayeuna geus kabuktian dosa tina ladang leungeun SMS kunaon kutaran kok leungeun teh lain nyebarkeun dosa ku leungeun berita ahwat tina leungeun pasea tina leungeun bobogohan janjian bari teu bener jadi leungeun anu ngomongna sabab zamanna geus kabuktian al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tangan-tangan mereka akan berbicara sebab geus kabuktian ayeuna loba anu pasea gara-gara ladang pagawean leungeun engke leungeun nu jadi saksi mohon abdi Gusti pan anu ngetik janjian teh basa harita ge abdi emut keneh janjian hanapun tangkal persem jam saanu abdi janjian hanapun sasakantung abdi nu SMS teh cek leungeun teh wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum suku nu jadi saksina meuli pulsa abdi nu nganterkeunana
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap padamelan anu dipidamel bakal aya saksina. Sidik jari itu artina waktu kalimuna aidihim teh kabeh pagawean bakal aya tapakna. Polisi neangan penjahat teangan we tapakna. Itu mal pahili jempol teh. Lumatak nyieun KTP kamari simkuring di gagawos tah titangieun non napalkeun ramah itu. Cing teh ieu teh naber berikur kabeh sebab sidik jari manusia tidak sama sedunia. Cing teh hebat geus di rumah sucinya teu pahili. Tangke amal urang oge sanajan nyuput bari poek mongkleng buta hejo moal pahili sabab geus aya sidik jari. Sanajan poek misalkeun gelar sorban peureum jabat poek kulutrak 1000 moal pahili moal aciri 1000 ge. Misalkan saking ku ikhlasna ya leutik teh ikhlas bisa 1000 dan 10.000 mata ikhlas. Saking ku ikhlas nyumput itu bakal aya tapakna. Catatan dina amalna aya sidik jari. Taki kituan sote nyaho kitu sote da kusabab dibejaan ku agama. Jadi agama nu ngarahkeun hirup urang anu dilalawarakeun ku urang anu bakal ngabela urang teh agama sanyana. Anu nganterkeun dunia jadi akhirat agama. Anu ngalalempeng hirup anu bengkok jadi lempeng agama. Anu ngelingan hirup urang supaya bener deui agama. Anu dilalawarakeun terakhir aya dongeng ieu aya bapak-bapak rek naik kareta masuk ke deui manehna suka non ieu teh ka kareta teh loket lain oh gerbong asup ka gerbong barang gerbong mimiti katingali golongan barudak ka umur sagede kieu keur teu caricing we maroleh hayu eta si bapa asup ka gerbong teh neangan tempat cali atuh ceuk barudak cenah Pak apunten we cenah di kursi mah aya mung bilih bapa kaganggu sok bilih cenah kumaha teu merenah teh perjalanan jabaning mangkaning jauh mangga we pilarian anu sanes gerbongna atuh si bapa teh ngincing eta ka gerbong anu kadua dieusian ku barudak ngora remaja pemuda keur biasa keur rarame anu tunggul we aya ngomeh HP anu game begituan we aya dah berjejeritan we aya anu cungar cengir we aya seri jeung leungeut tinggal ngobrol jeung bebek tinggal ngobrol jeung sa cek si bapa mana we cenah aya tempat anu kosong cek budak ngora aduh cenah Pak pilih cenah kaganggu bapak kalarasan abdi nuju kararieu we cenah mangga kanu sanes we barang pindah di kanu gerbong nu sejen karolot eta bertarungkul ting tunduh ting nunyang-hunjarnya aya nu emok be aya mencetan we tuur aya mencetan tarangnya aya cenah manawi aya tempat anu kinten-kinten kangge calik aduh cenah Pak saya sadaya da kursi cenah 2 ieu teh ku saurang da sukuna nyang hunjang cenah manawi cenah ka tempat nu sanes barang ditingali di juru gerbong aya kulawarga jika santri potonganna mah nu lalaki make kopea di dieu aya janggotan opat turun pamajikanana di sisina ken sakatuhu budakna cek salaki eta keluarga cek si bapa aduh cenah Pak hawatos mah Pak we mah perjalanan tebih keneh mangga cenah linggih di dieu si bapa eta ngabelaan nangtung anu kakara datang ditah dieu eta hatur nuhunna beakar atuh eureun diunggal nan tempat eureun kareta teh stasiun aya pedagang asong-asong asrongan asongan
ditawaran ke si bapak ujang kasar pilih hoyong jajan mah nggak cenah sok atuh budak teh cukcek mangpang mumpung aya nu ngabayaran gerbong anu tilu ngaringalikeun we cenah nya eta sahabat meni bager-bager ting ngajajanan rek menta era da barudak teh merekor si pemuda kitu kana nu kolot komo geus teu mikiran jajan mikiran tunduk ge nyaho teuing atuh meureun di stasiun ditawaran dahar cenah bilih hoyong congcot mangga bade mayunan teh isin cenah nu turun di gerbang di stasiun terakhir ternyata tos kumpul anu nyambut si horeng si mana horeng eta rombongan nyambut teh nyambut si bapak nu tadi anu kakara datang teh atuh dikawal disadiakeun fasilitas kendaraan ge kendaraan ieu mobil anu panjang teh limo anu limosin limosin mah sapi nya limosin bener atau juga sapinya oh limosin mobil anu panjang dan orang can pernah neuleut ya cek pengawal silakan bapak di kursi paling tengah sudah disiapkan fasilitas cek si bapak saya tidak akan naik kecuali kalau keluarga ini dibawa bapaknya pamajikannya budaknya kalau mereka naik saya akan memakai fasilitas ini oh silakan tidak masalah diasupun KB keluargana budak anu di gerbong nu eta pemuda jeung nu karolot arolohok si goreng si mana goreng eta jelema teh jelema terhormat panungtung eta carita ini gambaran si bapak eta teh agama datang agama ka barudak hare-hare tita salat riweuh keur ngurus ulin cek indungna engkeun tong tita ngaji karunya mecakeun ulin datang agama ka budak ngora hampura we da kami ge lain embung salat riweuh nu aya pan mecak kami teh ulin ka ditu ka dieu lain embung salat da keur jongjon ngome HP datang ka kolot dari kumaha deui kami teh salat hayangan cangkeng heuras alasan teh aya sampaikeun ka panungtung datang ka stasiun terakhir akhirat sing horeng si mana horeng agama nu dilalaworakeun teh di akhirat jadi fasilitas anu nyalametkeun tah eta teh kagambar ku urang datang agama ka barudak diarantepkeun ku indung jeung bapana sabab budak mah ceuk nabi kumaha ge indung jeung ila an abawahu yuhawidanihi indung jeung bapana anu ngajadikeun budak teh Yahudi lahir mah bersih ngan rek digiring jadi naon eta budak kumaha indung jeung bapana au yunasironihi atawa rek dijadikeun urang Nasrani kumaha ge indung bapana au yumajjisanihi atawa rek dijadikeun agama penyembah api kumaha indung bapana au yumalinganihi atawa rek jadikeun maling kumaha indung bapana au yucopetatihi atau jadi copet kumaha indung jeung bapana kadang-kadang dilalawarakeun ternyata sing horeng si mana horeng eta agama anu dilalawarakeun teh menyediakan fasilitas menyambut urang begitu masuk terminal akhirat cekleut maut sub ka jero kubur alam barzakh mulai lain terakhir begitu asup ka alam barzakh mulai kahirupan anu nyaan ieu mah keur ngimpi kuring keur khutbah nyebutkeun annasu niyam wa idza matu intabahu kabeh ge urang teh keur ngimpi ieu teh engke maot kakara eling sabab non begitu nyari kabeh nu keur diimpikeun laleungit dina foto selfie di tempat anu terkenal di Puncak Candi Borobudur misalkan di Puncak Nenyong-Celok cepret di foto diabadikeun dina Facebook begitu maut leungit kenal jeung artis terkenal wanoh jeung pejabat luhur begitu maut eta eueuh kabeh naon anu aya anu dianggap ngimpi keur hirup sing horeng nyata di akhirat ngimpi nyaritakeun surga teh kawas kitu saha nu geus ngalamanana nu ngomongna ge can paeh-paeh geus unggal ngaji nyaritakeun neraka
bejana anu ngimpi begitu ceklep mau nyata bisik teu percaya jeung teh da kuring ge cenah cek jalma nu can pernah bohong nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jero kubur aya mungkar nakir pokna teh ngimpi ayeuna nu nyata hirup mah kumaha ayeuna geus pae mah geus we datara kabejakeun nu paeh balik deui nya nya teu kabejakeun sabab netep di ditu langsung begitu sub ka jero kubur ditinggalkeun ku ahli warisna 7 lengkah datang man rabbuka ceuk sahani mungkar saha pangerannya nih teu kudu ngapalkeun ti ayeuna bakal refleks ngajawab lamun di duniana nyembahna ka Gusti tapi lamun nyembahna ka ditu jeung ka dieu bakal ngajawabna teh kagok man rabbuka saha pangeran maneh Allah ongkoh nyiroro wetan ongkoh sebab kadang-kadang salat kadang-kadang munjung ka ditu naudzubillah wa man nabiyuka saha nabi maneh akhirnya saha nabi kami dari dunia mung sholawat geus nu seneng ibadah seneng sholawat insyaallah gampang ku sosoranan latah tadina al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu bakal jadi saksi letah teu bisa ngomong tapi leungeun nu jadi saksi suku kami nu osok jimat nage kami nu mamawa awak nage leumpah kami nu ngadiukeun nage pan dinu poek teh mahaja kami anu nundaan duit basa aya gelar sorban teh kabeh ngaromong muga-muga we awak urang sing jadi saksi kana kahadian urang amin ya rabbal jimat di mana ke sama mehna teh ayanya malam Rebo PM ngaji di blok minggu bari PM mongkok ngetes eta mengahaja malam Rebo teh ngetes nah harek KPM nah harek ngaji nya KPM heula kana ngaji itu pembawaan sampai kana ngaji nu balake cerakan min sing sarareha tasbih Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar subhanallah wallahu akbar ya Allah 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 ya Rabbi Mustafa Bali
Mustafa